De artama atuh isu kene geus hudang lain kudu dibawa di ais ngumah wadah. Mana wadah teh meunina muruk pisan. Nya sabaraha poe atuh ieu teh ngumah wadah teh nya. Cing atuh ari anu teu sara rompreng teh ka rumahan deui sorangan. Mana pan abi teh boga oro. Nya hara rese nya kudu ngasuh nya kudu ngumah wadah. Ah tapi keun we dikumahakeun deui. Da ieu teh meureun geus jadi pagawean awewe. Bongan saha yang jadi ibu rumah tangga. Bener teu dak? Untungna teh de artama hideng anteng dicanak ngawasuhan wadah teh. Ngan hanjakal we indungna ku kulutus wae duka kunaon. Duka kurang piknik, duka kurang duit. Lamun mah kurang piknik atuh meureun pantes da can dicanak piknik ieu teh ku si Kakang teh. Kan ari disebat kurang duit mah ulahnya amit-amit sing jara rauh teuing sing cara rukup we. Cukup kanggo tuang, cukup kanggo jajan, cukup kanggo piknik, cukup kanggo umroh, kanggo meser mobil, meser motor, jeung sajabina. Aminan atuh dak. Amin ya Allah ya robbal alamin. Aduh ieu nuju ngawasuh katel de artama eta mastakana mending ngadolohom-dolohom wae untung teu kawasuh oge. Haneueul pisan panci paragi MPAsina de arta tutung gerak ragara abina pohoan. Padahal da ieu teh hargana teh lumayan 250.000. Tuh nya kot kageheng kieu. Kumahanya cara na ngarasae deui. Tuh kan ari bari jajampean mah wadah teh nepi ka bareresna. Haduh, beres wadah aya istri kaaneun, aya seuseuheun, aya beresaneun. Ah moal beres-beres ieu mah dak geus we urang sare deui lah.